Dasar amatnya. Telepon si Mai ngajak ngaliwat. Assalamualaikum, Mai. Udah ngaliwat yuk. Waalaikumsalam. Atuh hayu bae. Tapi pira aku ngenduaan doang. Atuh ajakan si iringan si Buluk CS. Oke lah. Kek Maya ngabejaan budak nahelan ya. Oke, Kemboy nungguin di tempat biasanya. Ya udah. Oke, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Mai, anak kemana, Mai? Sia lo. Ngaliwat yuk. Ngaliwat yang sama, Mai. Tujing si Emboy, ajak budak sagala. Oke, siap. Aing yang bejan budak lah nya. Ojung, Maya nyiap-nyiapkeun alat-alat nahelan. Oke, siap. Wah. Budak tuh kementerian sampur tengah. Budak, ngaliwat yuk. Jelema susah ngajak ngaliwat. Ayo ngaliwat di mana? Atuh di mana bae? Jeung sabae ngaliwat tak? Itu si budak, Mai jeung si Emboy. Atuh hayu aing semangat jeung si Emboy mah. Jelema edan. Giliran yang si Boy mah semangat bae sia mah. Tolol jasa hirupna. Atuh iya dong, aing Boy mah kudu jeung nungeun aja mangaliwatna. Enggak, saya geura arurunan. Iluan aing dak tariama. Atuh hayu siap. Tenang, kayak nyokot ka dompet. Saya teuing. Bukan lagi 10.000. Sia mah ceban amat sia mah. Kumaha gitu? Nyaho, coba lakukan naon sia mah. Atuh tambahan lah ku sia jabogan lagi 10.000. Nanti hadiah ciki di 10.000 ge. Tuh deui. Kosong. Ya menek mau beas bae tuh boga duit. Budak, aing loba amat dia menambahana. Pan sia mah mantes ngajual kebon karet. Aing nyokot beas heula nya. Nyaho sia lah. Pan masih kamari ngejual kebon karet. Dak aing menek mau beuteng bae lah, nya duit teu boga. Eta sia mentang-mentang beuteu ngaburayut kitu beuteuh. Geus sayu burung lah. Maya, si Buluk geus bejaan can? Geus ja, cenah mah hendak ngabejaan si ambolnya si Koprek. Tapi kok kebelametnya budak mah mau jadi meureun. Jadi Koboy, geus tenang bae urang tanggung di dieu nya. Bolok sia hendak ka mana? Ngaliwat dong. Ngaliwat di mana? Aing iluan ge. Ja aing lapar. Doang nama dia ngaliwat ya. Aing lapar ya. Harulap mah ngomong jeung bos bini mah. Bener. Oke, ayolah de bon aing mah lebas uluhna dia. Ampun aing. Ayo. Ayolah, ngaliwireng mah. Yo, biasa yo. Kalau biasa. Di sia mana iuran-iuran? Kudu bae aing ngodok kantong aing mah. Mainnya nak kaliwat jeung lokasi jamol ngeunah meureun. Tapi kudu aya si Emboy aya si ngaliwat ya. Tenang. Tah, Nah, ieu urang menang lauk. aos dia. Ieu bos Mido jeung si Jun eta kamarana yo.
iluan ngaliwat. Iya, tunik iluan ngeliat mah biasa, urunan. Tuh, Pulus. kalau saya ongko. Astagfirullahaladzim. Duit. Pulus. Orang mana duit? Cokot. Astagfirullahaladzim. La haula wala Bagus quwata ya illa billah. keluarin mah. Anu di mana yo? Anu di mana? Di mana? Budak mental duit. Goblok salah ngapan ngomong mah henteu dia. Duit. Aya duit mah. Bere. Bisa minta duit. Oh, jeung Ngomong urunan. di tadi ge gue ini kelewat yang si buluk tah. Tuh, jeung meuli lauk, urunan Eh. ka dia. Aing asana ka kantongan duit ieu. Aing. Duh mah lepas. Nah, ayo. Astaga, engko mah kamari ngajual kayu di kebun mah nya mere goceng, Bos. Ripuh. Susah, Susah. Kor. Duit digoceng eta. Bagus lah, jer tinggal lumayan. Ngaran bae bos, mere mah goceng. Enggak, tuan dia anaknya kan sebudak si Maya jeung si Boy. Ih, ngaliwat ongko nek mabur. Belon. Kira dek lah. Si buluk hebel. Kemana sih ieu? Nyo nyasap beureun ka Lampung. Boy, Maya, Boy. Nah, Sebudak geus narungan tuh gitu kayu. di mana? Gitu. Sia ka mana bae? Hobol sia. Geus hayu geraan. Matahari geus nyorot. Kena banget. Panas ya. Hideung banget aing. Kebal amat di bulatnya. Kedoi ulah ka jauh nu kaliwat aing mah nek sia. Ih, kuwi kenang budak ngaliwat, lapar. Tundu he. Kaliwat lapar dia. Kayak iya orang ngaliwat nek di mana gitu ya. Mana lihat nih orang? Nasib barali kaliwat di saung aing. Aing. Dengekeun. Iya orang ngaliwat nek di mana? Di mana? Kaliwatna. Oh. Ngomong tadi di saung aing lu basuluhna. Bener. Oh, Oh, enggak saya gitu mah. Ngaliwat di Numang Midun ya. Ah, foto Oh, siap. Aing. Udang Ned. Ned, sekarang ada samat. Tundu. Naon bagus kasih eta si Imboy. Podekeun kasih ya. Ulah si Emboy mah boga aing goblok ulah dia. Tundu. Dia. Ih, jelema garoreng kieu nok sanudaekeun. Ih, kebal amat di bulatnya. Dia. Eta si Junet. Ngagoler kitu sih Ned. Kebal amat sih. Bal, amat sih ya belum. Weh, ini malah lewat. Ayo. Kang saya. Lampang. Mana euy? Ayo ngesan ayo. Kurang. Aing mesti ieu ribu amat ya bosna anak buahna. Bego. Tak, tong aing mah loba dia suruh mah. Nah, hese daun loba tuh. Jangan pas midun daun. Nah, hese daun es mah sama. Ya ho. Biar ingok midun mah. Wih, Lagut. mina amat sung nama yo. Mana suluna yo? Hah? Net, jangan suruh net. Jadi oleh orang. Siap. Ned, mana suluna? Eta. Ketika amat, Ned. Bener bu. Oh, tarik. Si bolon jasa kalawin ayunan ha. Malah sulurin ayun-ayunan, goblok dari. Ih. Sama gak isi domblak lu jasa. Rek, Naon? enggak sih. Naon? Suluna loba. Hasil apa, Pak? Ayo. Oh, bos, sama anak buana, nih di torek, nih di gagap, pergi ya. Kamu baturan aja. Kebal amat sih udah ngasul nak bumakal pameren. Suluna yo. Nakarebel dari amaran mah. Yo. Ini ya. Paling potongan suluna yo. Ban. Naon? Ban. Naon?
ngomong burung goblok di gerana ku aing Aing mah. mari ku aing ngomong jeung torek mah. Lain aing ieu meuli HP kemarin. Aduh apa mah? Ajo, Ieu wasaraan kieu aing mah aneh aing mah. astaga. Pan ieu dengekeun, ieu pan ieu suara ieu geus nyala tah. Ieu ku ngaguruh bae kieu. Aing geus boga HP burung. Aing kudu ajalkeun mah nya. Geus kurang mending ojolan jeung nu urang. Ai di imah jeung nu urang mah ojolan. 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 Jeung golok teh hayang amat golok ke boga aing mah. Lain ieu kumaha endahkeun ieu. Ada kenaon pan ieu geus suara Cenah geus suaraan. aya. Makana ieu mun hayang aya suaraan dirorek heula. Nya teh dirorek ceulina. Naon teh? Ceulina dirorek. Itu keur asa lewat ke deuleu. Astaga. Geus lah, ning tukeran bae jeung peso sadap urang. Aing sia melieur ka aingna ngacaplak teh nyambung ah aing. Ih, goblok mana nu teu nyambung. Ih, piet aing mah. Ese, nu bolot mah bolot. Diajak tukeran jeung peso sadap teh hayang. Dia goblok kan, gagal rencana kali boy. Dia kalian lah ayo. Kalian dia yo, dia kalian yo. Ya. Aing kita dihibat gara-gara dia. Peduli. Woi, ini naon sibuk kalian? Kalian kali watah. Kabur. Kalian. Eta sia kalau nabuk liwat deui bodas sia. Dia. Ih, lapar aing. Balikan dia duit dia 50.000 ke dia. Goblok dia. Mana duit. Kemana kan mana nama ieu? Cek aing mau meneng haman deui yuk. Ah, geus aing beongan. Nadan nyokot beong net. Dah kelar dang. Lunak euy dah mah. Si ulah si Cing ya. Bisa. Porongan ta. Mirip barangan. Jasa. Udah kerok sia mah. Gagal tuh tadi tempat. Kan ditanya 50.000. Itu 10.000 di kamar dia. Dia di belakang di dianya. Lu tinggalkan dia. Hai, budak, ketemu aja. Woi, budak, ketemu dia, woi. Kalau sudah kaya